Iya, ibu bapak ieu seueur pisan sawerananya. Biasana anu kasawer ku panganten, pirangkeun ya, pirangkeun. Anu kasawer ku panganten enggal nikah tos hoyong nikah. Unggut. Anu jomblo sok ka dieu supados kasawer ku panganten insyaallah enggal nikahnya. Ieu seueur pisan nu disawerkeun mun dipedar manawi sampai lohor ieu nya. Salah sawios we mohon neng aya koneng ari koneng teh luarna koneng caina koneng tirona oge konengnya. Eta teh lambang kajujuran di mana teh rumah tangganya sareng neng kedah didasari ku kajujuran insyaallah berkah. Berkah leres wah. Aya artos aya permen aya segala rupinya. Aya door prize-nya. Door prize-na saur Bapak Hajat cenah nomor hiji aya sapi limosin. Bener. Aya manuk okoa, aya manuk. Sapi limosin dina plastik tapi nya sarantai. Manawi sobat yang kolong waktu seorang kawitan ku pajajaran, mangga. Bulung rahayu ngambat celengan rabi. Bulung bongahung rahayu ngambat celengan rabi. Awalnya tepung rasa masket hasil lahir batin di patriku akad nikah dengan terima kasih lagi rabi. Seni Sunda sawer asli turun jati rahayu mancing wagri sakedap ane pepejehnya nyawera kali itu anu jomblo tuh. Siap cung anu jomblo